Han ke lempangan Ya, kadia gerak. Dek naon Han? Ya, agar penting orang ditinggalkan ku si Ali jeung si Panca sih ya. Emang geus mana penting-penting? Eta ya, ari si Panca jeung si Ali mah geus kayak madukun. Arek ngobatan si Mawar cenah balikan jeung si Septi, ari urang mah kapanggi di jalan. Areng geus didukun lain. Heuh ya, tapi urang mah teu ngilu ieu. Kok mana bisa ditinggalkan sih? Kunaon? Eta keur penting teh nyawa tuh nikareung kitu. Terus orangnya ditinggalkan ku si Panca, main nama kabur teh heula, ari urang mah sorangan ditinggalkan. Ditinggalkan di tempat mana Han? Kok keung gitu sih? Perasaan di dia mau anu keung ieu. Itu ya anu urut ruko kosong teh ya. Poek teh urang ge serem na eta keung. Oh rukono eta teh ya. Heunya keung. Heuh ya, mangkana si Panca jeung si Ali ge sareuneun ka labur. Ale, kadia lah. Non Han? Kadili kadia. Taya si Ali kamarin ninggalkeun aing keur peuting. Keung stehan anjing si Panca jadi we lumpat. Atuh tong ninggalkeun aing atuh. Ih, Heuh Han maaf. Heuli, awas ya lawan sakali-kali deui si Ali. Nyos teh ali ka babaturan teh kitu ih. Woi Gernaraon. Budak eta deui. Gernaraon teh di dieu teh. Eta katempona aing di dieu kernaon sih ya. Nyos teh Harpi, nyawa meureun neng teh keur naon ieu teh? Hara aing kamarin geus meuli baso sia anu di Mang Uun teh ya. Teu nanya aing. Siang geus meuli lenan ngeunahnya baso nanya. Ih kumaha cenah teh nyambung budak teh. Maaf ya aing teh ngajakan sia hampura we nya. Ih sanu yang diajakan gaji budak teh. Heus teh ya ngomong jeung budak eta mah sok emosi aing ge. Oke dia tuh li lawan hayang baso mangke ku aing ajakan. Beuteung aing teh ngomong ka si Setik ih. Tong didenges teh li budak eta mah. Hayu atuh urang ka Mang Uun, urang meuli baso, urang ngabaso barang-barang. Masih ya we lieur aing ah. Hayu atuh hayu ya, ari arek meuli mah hayu. Cicing sok loba omong gandeng ah. Hayu atuh na Steli hayu. Cicing atuh loba omong wae ih ah. Woi, urang gesek yuk si Harpi yuk. Hayu ya, hayu. Udah loba teh ngomong hayu. Woi, kawan sih itu, woi, cenah rek meuli baso ih, woi. Woi atuh, woi. Ada. Ayo we geus. Garoblok budak teh tapi ngajakan meuli baso. Ih, barudak tuh, samparkeun ah. Woi, nempo si Mawar teh, aing kangen dah. Woi, kunaon aing ditinggalkeun. Hayu cenah rek meuli baso. Enggak satu pi aing tadi tiluan. Han, nempo si Mawar teh teh. Ih, siang geus ngasareun lain Sep baso meluun. Nyet, icing mana sih monyet? Terus teh Sep aing tadi mandi ka pantai. Pantai Susukan Desal meureun siamanya. Ih, aing nginep di hotel lagi saminggu sakali Sep. Cicing napi ah, ku bekam grasia. Nempo Sep aing teh nempo si Mawari dah. Di mananya? Sugan teh sia nempo ya. Ih Sep, biasana mah si Mawar sok di lapang poli anu kamari. Heuh, Sep biasa nama di dinya. Heuh atuh urang arek ka ditu heula. Heuh Sep. Pi, hayang duit teu. Duit? Hayang atuhan duit mahan. Giran duit weh, nyambung ngomongna. Tuh si Mawar gening, samparkeun ah. Mawar. Sesepi deui. Ayo sana kamar deui, mau bisa kabur ieu. Kunaon teh? Nya tega nyalingkukeun aing. Pikir we kumaha sorangan. Apa gara-gara kekayaan aing teh kos keur itu deui? Tah eta geuning maneh nyaho, amun maneh hayang balik di jeung urang, maneh kudu beunghar. Terus balik.
Mawar karunya setia si Septi, tega sia maninggakeun. Uruting mun main nasan beunghar aing lagi gedang. Ih, kesel aing kasih mawar teh da. Duh, kumahanya aing kudu beunghar ya supaya si Mawar balikan di jeung aing. Sep, ngerti mana Sep? Cak, tadi geus kapan si Mawar aing, Cak? Kabur deui si Mawar Sep. Teu iya, Cak. Tadi si Mawar aku yang tahan, teu bisa kabur ieu. Terus kumaha Sep? Gitu we, Cak. Ari aing geus beunghar mah si Mawar pasti daekeun deui balikan jeung aing, Cak. Kamari aing geus ka tempat kawan aing teh ya Sep. Ah, bohong meureun sia mah, Cak. Bener Sep, bisi teu percaya mah tanya ka si Ali. Terus kumaha, Cak? Kapan gitu? Teu kapanggih euy Sep. Kamari cenah nu cek ngajagana, mainna ke Kalimantan heula. Kepeng saminggu sukan aya pas nama. Lila aing mah, terlalu ku minggu hareup mah. Intina mah kudu beunghar deui we. Awas, Cak. Duh kasih Mawar tinggi. Han, cek teu kenaon. Timbang di kogi. Cak, tolongan Cak, dah. Pais deui. Bae ulah ah. Nona Cak, Cak mana tos di mana? Ihan tadi orang ke pagi safety. Tadi ku caritakeun we. Paneng kamari ke tempat kawan aing teh nah. Caritakeun we. Oh, anu keur penting kapanggih urang teh anu geus kadukun teh. Kunaon urang ditinggalkeun keur penting. Penting kamari Han, kos keung sih Han. Aing jadi kabur aja si Ali, nyisinan si Ongko. Masih sorangan balik teh. Parah maneh mah Cak, kababaturan teh kitu ih. Ih, ayo baru udah gitu. Aduh Han, si bot kadi Han kumaha tuh? Keraron we na ieu. Rek naon maneh ka dia Pi? Tahan pembedian aing, Han. Ngomong-ngomong bedilan emang aing nanya, teu nyambung budak teh. Kan sia teh nyaolen, Han, obat pembedian ieu anu beuleut teh na. Kumaha maneh we lah. Ya tuh carek peperangan mah dur. Pi, duit yo. Mana duit teh teh? Kita duit tapi tah. Mana Cak, mana duit teh? Han, sisikan yuk. Hai Cak. Makan tak duit anjing. Anjing teh si Panca jeung si Ohan aing nyeri teh. Aduh, nyeri aduh.